bakal dibere ngeunaheun geurage eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balqi ngeunaheun sakira ternyata tina hasil dua ngawarung mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna anu balanja Masya Allah eta ngeungkeuy ngahutang kabeh henteu siapa tuh inget ke bangkrut mah sih henteu lamun tani Masya Allah subur tanina ieu berkat salat duha eta nu kos kararatina mah geus biasa tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub embung urang ngalaksanakeun dosa bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1 talabna bi'al kubur kaula neangan supaya kuburan teh berbagai cara neangan fawajadna ternyata aku kula kafangi fi sholatil lail salat tengah peuting tahajud begitu salat tahajud Allah aku loba-loba jeung urang raja bangun 2 rakaat bae 4 besi gering 2 bae 2 daripada engke gering dibawa ka mantri kunaon saya mabok tahajud saja 2 baik sholli sunnat tahajud rakaatain lillahi ta'ala Allah syaratna sare heula sanajan sakrajep lamun hayang salat peuting tapi can sare cenah kiai witir 11 rakaat witir geus cenah kiai ibadah mah biasa salat hajat ge geus cenah kiai salat tasbih ngomong doang geus ya keur dongeng doang ieu keur dongeng geus di mana nyaho ngaran teh nyaho rupa salat tasbih nah mun can sare salat mun geus sare tahajud sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat nah engke ketika diasupkeun ke jero kubur Masya Allah cak batur ieu kubur teh poek ternyata caang nanya Ki Basrudin nanya ke malaikat kok ieu cang amat oh ieu tahajud Masya Allah begitu aja pede paeh kan poek jangan nanya ke malaikat cenah caang iraha maneh tahajud kula sok tahajud cenah ieu penting teh wal penting tahajud dah karena Allah apa karena karung kajahoan kan aya kerna-kernaan lillahi ta'ala Masya Allah lamun urang tahajudna 2 rakaat taruhlah 10 watt lamun 4 rakaat tadi 5 watt kuari 10 watt lamun kuari gedep rakaat wah 20 watt Masya Allah lamun urang bisa 10 rakaat 100 watt waduh caang jero kubur teh kapanggih ku kisah Kigil Bakli fawajadna fi sholatil lail saang kubur teh kapanggih dina salat tahajud mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat bae kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu ya alhamdulillah ngaji pendi tahajud barang tahajud sare deui subuh korban jam 7 ay tahajud ay subuh koboan usolli fardhu subuh koboan ayo tuh beres tadi ayo jelema nu kos kieu nya nah ieu Syakikil Balqi nyaritakeun fawajadna fi sholatil lail ya Allah ya Rabb talabna su'ala munkari wa nakir kaula neangan pisalametkeun jang pertanyaan malaikat munkar nakir tingali ku kaula pagawean ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an kapanggih ku kula horenganan jang ngajawab pertanyaan soal munkar nakir adalah maca Quran ya Allah ya Rabb lamun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nya mah tamat Quran teh beurang satamatan peuting satamatan hese ngomongkeunana tak kos kitu mah kabelah dieuna nyana salat 2 rakaat tahajud usolli sunnat tahajud di rakaatin Allahu akbar rakaat awal ti alif lam mim datang ka surat kahfi
Rakaat kedua di surat Kahfi datang ka qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah kari. Kabelah dieuna sarakaat satamata, 2 rakaat satamata. Eta sih kumaha ngukurna nya. Heuh kumaha macana. Urang lamun keur sajuz setengah jam benu lambat setengah jam. Berarti lamun hayang tamat sabaraha jam ngaji? Cepet atuh diajak kan angel. Setengah sajuz teh ya 5 naon begitu ngaranna setengah jam. Kuari 30 juz cepet sabaraha jam? 15 naon? Nu bener sih. Hitung coba. Bener. Kok ieu bisa rakaat saquran 2 rakaat saquran deui. Alamna nu beda. Horeganan alam teh karasa ku urang mah alam kieu alam syariat. Di alam luar syariat mah eueuh ieu. Eueuh beurang, eueuh peuting, eueuh jam. Ngancelok ka alam eta seperti kos kitu. Aya keneh ku ari ge nu seperti gitu teh aya kene. Oh kiamat lamun nu kos kitu. Anu kos kumaha cenah kiai eta anu lamun hayang ka Mekah Mekahna dideketkeun teu ngalengkah salengkah. Mantak jangan gilir ge teh kudu naik mobil. Atuh jangan nu gilir nu ngora dideketkeun ngalengkah ka dinya. Nah, nyaho-nyaho mandi bae geus nu kolot. Blon tah jelema nu kos kitu nya. Tah ieu. Oreganan baca Quran, urang maca Quran eta teh kajahoan ku kutubul aulia Syakikil Balqi ngajelaskeun nyana geus nempo ka jelema-jelema ahli Quran eta ditanya ku malaikat munkar nakirna babarieun jasa. Allah geus teh hese. Jawab ahli Quran. Aya jelema talar Quran, setelah talar Quran ustad geus talar Quran kebelah dieuna jadi calo. Quran teu dibaca jadi calo tanah. Quran teu dibaca 10 tahun nyana nyaloan akhirna Quran poho. Boleh bejakeun. Begitu poho ada bebeja ka kula kiai. Aduh cenah kula ieu talar Quran aju. Kula nyalo 10 tahun akhirna sugih henteu. Quran poho cek cenah ieu. Ku kula rada dicarekan. Talar deui. Awas ya lamun sampaikan ka paeh haju ieu Quran can katalar siksa sekolah teh. Hafizul Quran cilaka lamun datang ka paeh henteu kembali deui. Teu kudu dicaritakeun hadisna. Atuh langsung we nyana balik ka mana alar deui Quran. Oh dimulayan deui terus. Encan kaburu katalar maot. Jelema teh maot bae salat kubur di tukang imah wasiatna menang meureunan sataun tirkah eta tanah teh dek dibagikeun majikan anak. Nah laporan ka kula ieu daek nu meulina asal kuburanna pindahkeun kumaha ge pindahkeun geus kuburan maka ditu ka wakaf digali Masya Allah. Eta awakna dampal eueuh dagingan engke bitis datang ka tuur aya tuur eueuh dagingan ka dieu enclok-enclokan belah dieu eueuh dagingan belah beuteung aya saeutik belah tukang ka dieu eueuh dagingan tah eta hafizul Quran nu poho disiksa ulah nyaritakeun jelema nu beleger loba jasa ketika digali kuburanna beleger padahal jelema bodoh ikhlas waktu ibadahna ngus lain saeutik ka makos kitu mah loba aya jelema kiai beledegan kiaina wah hebat jasa begitu maot bau mayitna ge. Lamun urang Abu Yadahlan ketika maot guru abah guru urang sararea nu wanieun kan mandian nungguan abah begitu abah datang karak di pandian nu bantak teu wani kunaon seungitna luar biasa Masya Allah seungit. Aya kiai tilu kiai nu ngundang kula encan di pandian bau encan di pandian geus bau kula nanya ieu pagaweana salianti nyai naon sih horenganan ngeridit-ngeriditkeun atau pan ieu mah nya ngeriditkeun nya ngeridit atuh geus
atuh geus kabeh ieu mah geus pokokna teu bisa kuku bae teh mah teu tanggung jawab geus pokokna seperti eta. Ya Allah ya Rabb, lamun guru kula di Garut geus hese jaritakeunana seungit teh jadi kubur memeh nage kula nyana hayang di pandian memeh maot hayang di wuduan kukula di Isangan di pandian di wuduan terus dibaringkeun bebeja ka kula lamun aya nu salam ulah dijawabnya bener anu assalamualaikum kadenge kula di luhur kasur nyana nu ngajawab salam bisa nyaho kitu untuk teh lila maot lah ngeunaheun ningali seungit sababaraha kiai seungit tapi asa babaraha kiai bau tah nu ngahalal-halalkeun bangsa duit bank riba terserah endek mangga bae endek heheg bae cuman seperti eta tah urang gareun bakal maot bakal pae kiai bae geus kos kitu komo si ieu geus teu kos jaretakeun dia kuarina ge geus kaambe can maot geus kaambe atuh kumaha dengan tak kukula diajak ka mamana ge pamajikan tilok nanyakeun tilok naon tilok sugan telepon pamajikan kiai aya salaki nya tilok anyana tilok deui geus dianggap paeh heula orang kada lain paeh jelemana paeh tanah lah pokona mah geus dicak pamajikan geus mangpaatna ja nomor kahiji nomor kadua mantak maca Quran kade ibu si kade aduh cenah geus kaburu teu bisa ja baheula mah teu belajar naon nu bisa kuari bisa cenah kulhu Quran keneh geus baca kulhu saloba-lobana ulah kurang ti 200.000 jadi atakah eta kulhu jelema anu maca kulhu sampikeun ka 200.000 haram awakna ka neraka deuk kumaha coba cak Kangjeng Nabi eta maca ti kuari kulhu Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad den make batu hiji Qul huwallahu ahad 200.000 200 batu bisa pakai ngabangun imah eta hiji nomor ka hiji guys nomor kedua nomor katilu hiji tadi ka naon kitu ngaranna nomor ka hiji neangan naon tadi nomor ka hiji salat duha neangan tarka dzunub nomor kedua dia al kubur nomor katilu soal munkar nakir maca Quran nomor kaopat talabna ubur sirat kaulan neangan supaya lancar di jembatan siratal mustaqim neangan pagawean kaditu ternyata fawajadna fissaum wa shadaqah kapanggih di puasa jeung sedekah ya Allah ya Rabbi jelema anu sok puasa di luar Ramadan Senin Kemis komo terus-terusan puasa tapi lillahi ta'ala ulah hayang naon aya nu sok puasa tuh aing 40 poe puasa mana golok pantas puasa saya juga golok tah itu lain puasa nu kos kitu puasa karena Allah aya santri 7 poe 7 peuting puasa bae beh bukan lagi cabai rawit pohara jasa sek tuh puasa naon sih hebat amat pasang masan sarwiti aing goblok ceuk sarwiti ditanya nyiduhan ka aing ayo poterkeun ku aing sia tasbih ya Allah atuh lain puasa kos kitu lain ya sarwiti mah teu kudu puasaan ku ari mah bawakeun mobil beat motor lah sia kosok jasa bisa maca beat segala naon beat Masya Allah tapi kadang-kadang aja sih awewe tadi dibawakan mobil yang bung baik tapi begitu diputarkan Izqala Yusuf deh Masya Allah mana Kang Pendi emang enak ya aduh hampir rindu jadi mana Kang Pendi mana jadi jangan keluar PDT horenganan make bata beger baik siang ngaganggu aing baik ya Allah ya Rabbi nah iya ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kabeh urang bakal ngajembat justru ngajembat teh orang ayeuna urang kuari keur aya dina jembatan Siratal Mustaqim kuari ngajembatna anu kuari sering sedekah nu kuari sering puasa eta ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim nah Masya Allah aya anu sakilat kos kilat datang ke surga
aya anu kos manuk plek langsung datang, aya anu kos kuda datang ke surga, aya nu lumpat plek aya nu lempang, aya nu ngesot tapi tetep bae datang, aya nu kakarake salengka dua leka gejebur iya jadi agak gejebur bagus nanti awal waduh keadaan udah kumaha tuh sodako Masya Allah can nyorang kulang ngadenge di pondok kayak ngaluarkeun zakat di saya ya pengen jajan orang malah mah zakat batur dicokotan aya jelema ngahadiahkeun kipas di masjid Masya Allah maot tiis di jero kuburna kan ditanya begitu ditanya maca Quran sok ieu tiis daun ieu tiis teh maneh baheula ngajariakeun kipas di masjid Masya Allah hanjakal teu AC cekna teh aduh nyaho kieu mah ieu kipas-kipas anu kuari dinikmati di masjid tah kuari maneh nu tiisna Masya Allah alhamdulillah cek tiis kan sodako ya dak jelema ya Allah ya Rabb Mang Haji kula ieu can dahar ti kamari ya tah bere tah aduh dulur kula ge ieu teh sararusa tah dibere tuh batur anu kesempit hatena kemudian dibere jembar hatena nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim na babari datang ka Haji Pendi Haji kula ti kamari can dahar saha ye tu lain dahar sia tidak kuat aja wah lagi diberedin ada ini juga kadang waing tidak sehatan waing ya ini jelema hirup mah ya sing hadis ya datang ke situ dahar perhatikan kudu usaha jelema kan keur lapar dibere nasehat lapar mah bere sangu lain nasehat nya geus kieu bae tukang nyekelan batu mana ya ku aing aya sia ku aing sia diwewelkeun sia ku aing Masya Allah jelema butuh dahar bere dahar nasehatna jelema butuh ilmu bere ilmu nasehatna jelema hayang kawin bere awewe nasehatna nah ieu aya jahe kemudian hayang kawin bere lalaki eta ngaranna nasehat siap siap hayang atuh anu hayang nu awewe kemudian nyana nya pamajikan geus ngusir air nasihat lain ceramah nu asli mah kumaha kebutuhan Masya Allah karim nah ieu uburis sirat kapanggih ku kisah kikil barki ternyata dua hiji puasa nomor kedua sodako sebab eta adalah sarana pamereti Allah jang nyalamatkan orang ketika orang jadi jelema sugi kiai mah meureun zikir penting teh kiai mah maca Quran santri mah meureunanan sholawatan aing mah sakieu ayana lah aing mah endeup ngagunakeun sarana nu aya ti Gusti Allah dititipan harta nah petakeun ku urang parkir miskin mana yatim piatu masjid mana nu can anggeus tetangga mana nu butuh ya Allah pondok pesantren mana tuh jelas para aulia Allah aya nu diciptakeun ku Gusti Allah teh jadi sholihin anu bisa hablum minallah hablum minan nas jeung manusia para aya codeka istimewa pikaresepeun lantaran mun nyanana nangga jeung tatangga silih ajeuna silih asah silih tanya silih bere silih doakeun pan ari di lembur pondok mah jeung tatangga ge teu wau kampung pondok teh kampung si eta teu wau jeung tatangga bahkan lamun eta tangga tabrakan HDG pada eta senep kana jajan tuh sholihin mah Masya Allah jeung tatangga jeung babaturan indah boga babaturan sarua pada ngawarung warungna maju alhamdulillah Gusti keun bae abdi mah teu maju ge asal babaturan abdi bae eta ku bahasa ngeunah dibuktieudan Masya Allah
aya nu tani sawah babaturan urang mah baragus di desa sawah urang mah kurang alhamdulillah Gusti kajen nu abdi mah kurang ge asal babaturan bae bararagus talamun kos kitu kan ngeunaheun ieu mah lain kitu pan Gusti kok nu abdi kurang nu itu henteu awas bawakeun bensin ku aing sia ta eta hararese jas hablum minan nas narapi geus puguh hablum minallahna sholihin sorga sarua kedeh mantak urang aing ngadoa zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima zalikal fadlu minallah na eta dianta ya hadiyal mudillin wa ya rahimal mudnibin wa ya mukila asaratil asirin wa ya mujibas sualil abidin irham ya Allah hadaka min dzal khatil azim wal muslimina kullahum ajmain Allahumma ja'alna ma'al akhyaril marzukin alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alim. Hayang biasa urang di akhirat dibarengkeun jeung para rasul Allah jeung para nabi Allah jeung para siddiqin jeung para sholihin di akhirat bakal dikelompok-kelompok dibere bendera saurang-saurang urang milih di bendera nu eta tadi berangkat menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Haji Pendi moal ka aja moal lantaran kuari lagi bendera na Golkar PDI enggak saya gua ti kuari pepegatan dan si aing gua hayang aduh rusak hiji jeung nu kos karar itu mah iya ieu bendera na geus teu kudu make bendera kitu ieu bendera Al-Qur'anul Karim mulai bendera-bendera kos satewa palalaur aya wasiat sagala abah mamon paeh bendera PDI kuburkeun ka jero goblok orang pondok tolong bendera Golkar asupkeun ka jero emang ayat kursi wah budak ayat kursi gitu beunang diasupkeun ka jero paling ditulis di boehna make cidu ge ulah cidu Haji Pendi atuh cidu ahli Allah saya tuliskeun gede Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la di boehna meunang omat tapi besi ka urang dia maot coba Haji Pendi gerokeun kena nulis bah tu malaikat ge kieu bae ieu tulisan saha ya Karim ya Allah ya wakil cerita urang lamun teama ditanya Aisyah awak asup ka kelompok nu mana ja Rasul manggeus moal eueuh nabi kitu keneh janggeus ditungtungan ku Kangjeng Nabi urang para syuhadat ceritana baheula mah istimewa terus para aulia-aulia Allah ai maneh kelompok mana ya awak engke di akhirat bakal na asupna ka kelompok mana nu tadi makan geus jelas tamah boga nilai tersendiri di akhirat jelas geus moal bireuk deui ketika urang di kelompok nu eta ayana di kelompok kredit ayo sia kelompok kredit motor can anggeus datang ka ayeuna mobil gitu keneh ieu mah motor jeung mobil datang ka di bawah deui ku bank da kuari can nyokot deui ieu kelompok eta ya Allah ya Rabb sia dek kade urang ieu kukumpulan di dieu teh lain diondang ku keluarga lain diondang ku kula lain diondang ku kori lain diondang ku tokoh dia diondang ku Haji Sukari cik almarhum Haji Sukari wahai orang kampung Rancabango ye abah Haji geus paeh maot besi sopan teuing urang dieu mah paeh bae
beda kan ai maut maka jelema ai paeh maka kebo ya urang dia anggap kebo lah atuh bahasa ge kan beda di Bandung hayam di dia kotok di Bandung mah tai kotok di dia mah tai hayam dibalik di Bandung kan itu picen tai kotok ngarada ge ka kotok ulah sopan di urang mah di urang picen teh tai hayam aja pe ini gua sok kadenya tai hayam picen tanya ku urang mah aja dahar jeung kotok ih dahar jeung kotok taina hayam blon teh coba saya tidak ngerti datang ke paeh asana ieu mah moal mal ngerti ge sih ya Allah tah cek Abah Haji masyarakat keluarga ya Abah Haji geus aya di jero kubur geus teu bisa barang dahar deui beramal ge geus teu bisa sesuai jeung nu diucapkeun ku Kangjeng persis cek Abah Haji idza matabnu adam in qata amaluhu pegat amal paeh jelema pegat beramal deuk kumaha beramalna tuh jeung geus nyawaan boro-boro salat puasa mandi ge di pandian mun aya nu mandi sorangan urang dieu paeh haju mandi sorangan deuk kumaha coba deuk kumaha coba begitu deui pandian ulah waka kayak kula mandi sorangan atuh urang dia bisa ngajengkang kabehan tapi ayah jelema nu mandi sorangan saha tuh Gunung Santri soleh Gunung Santri nuku urang sok dizarahat nyana mah maot di luhur gunung terus nyiapkeun boeh sorangan ngubu ngagali kuburan sorang mandi sorangan Masya Allah wali itu mah jelas nama wali mah geus macem-macem geus wali mah zahirna hungkul nu maot teh batinna menti dari sia wari geus paeh ja kaleuna lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ketika muriangna luar biasa kritis geringna bahasa kritis teh urang di manaon parah urang di geuteung nyaon kritis kan atuh kula masuk ai bahasa-bahasa kitu sok inget digondongin Gus Dur teh aya urang Madura kiai kebeneran ngundang Gus Dur jeung pondok anyar alhamdulillah Gus sekarang pondok saya udah rapi waduh di atasnya juga udah pasang internet cekna teh maksudnya internet meureun udah pasang internet cekna bagus guys sakali deui diondang deui eta teh nya masang internet bener masang internet ngomongnya salah deh alhamdulillah sekarang internet udah dipasang cek Gus Dur tibalik balulus hai tadi internet jadi internet hai kuari internet jadi internet atuh iya tuan ngomong teh kos itu mana ceknya handphone head nama headphone teh nyahoon bahasa Inggris kan kuduna mah hand namanya headphone nya waduh teh mah headlier kadinya saya jadi loba bodoh mah tapi kula resep ngahiji jeung nu bodoh teh resep asa pinter aing ya Tan Abdul Qadir muriang parah pemajikanana anakna insuna kabeh datang tuan saya geus napas geus kaluhur ka handap napas geus kaluhur ka handap sareuri kabeh pamajikanana anak jeung incuna udang tuan saya wahai pamajikan wahai anak wahai incu ulah ceurik ceknya abah ulah diceungceurikeun muriang nu ieu moal ka maot abah mah muriang ieu mah melila keneh abah ka maot cek anakna kok bisa lila keneh emang abah apal-apal tuh di Lauhil Mahfuz aya keneh anak abah hiji deui can kaluar
ditonggong abah engke bakal dingaranan Abdul Rozak. Oh eta meureun secilok nya. Lain teu Rozak mana tuh apalin walimah bahwa manehanan lencan wa kamaot apalin. Masya Allah karim. Namun kemari kula di Jogja dongeng aya seseorang nu ngaran Muhtadi, jelemana biasa bae tani jelemana. Kadang-kadang atuh ngaran-ngaran marhaba biasa terjadi nomor hiji. Make anak tilok make jas cara sia tilok biasa paling sampli. Teu hebat lah secara pandangan kasat mata teu hebat. Begitu tatanggana aya nu maot daratang jelema ngalayat kabeh kadinya termasuk nyana. Begitu nyana ningali seuri nyana mun ceuk bahasa Sunda mah can maot nyana mah. Atuh cak keluarga can maot kumaha aja geus teueuh nyawaan. Sekali deui encan can maot. Sarkelan ku jelema dipencetan dampal sukuna. Bahkan mun di Rancabang mah sok digegel. Ya geus eueuh. Eueuh geus maot. Kabeh menyatakan kiai-kiai jeung kasepuhan-kasepuhan maot. Cek nyana acan. Geus we. Di jam 10 jelema ngalayat rame, jam 12 mulai siap di pandian ba'da zuhur di pandian bungkus menjelang asar sholatin langsung bawa ke makam. Begitu diasupkan ke kubur nyana huda. Kula di mana cenah ieu? Nu nguburna modal nu kararieu atuh ngajengkang di dinya. Hampir nu maot hirup deui nyana pae. Hampir. Udah, Masya Allah biasa udah. Atuh kaget kan kabeh jelema-loba atuh nguburkeun ngaranna ge. Ayeuna ada kaimah. Kaimah ge rada rarasa anu sajenis si budak hirup bener apa henteu sih ya. Datang bae datang ge. Ku aing kudu dibawa pakaian boeh cak ieu. Langsung datang ka imah ganti baju ditanya, "Ieu kumaha lalakonna?" Cik manehanana kula ngahiji di hiji perkumpulan. Haju tidinya langsung perasaan ieu naon gara-gara deuk hujan. Begitu deuk hujan kula ngiuhan, barak ngiuhan terjadilah ngiuhan. Ceknya eta sempit tempatna orang bae. Dina mata kasad mah maot. Nah geus teu kacaritakeun da kos kitu mah. Ieu mah ko nyahoeun tamu tadi teh nyahoeun bahwa ieu can maot. Istimewa berarti jelema. Istimewa kan berarti nyahoeun can maot. Nah, aya jelema anu nyahoeun ka bangsa ruhani. Urang lamun nyaritakeun Habib Lutfi ayeuna kamari Jumat kamari kan Kliwonan syahriahan jamaah di Tasik nu sok ka Cilongok aya nu berangkat kan ka ditu minta izin ka kula abdi cenah bade ngiring ngaos ka Habib Lutfi mangga ka Pekalongan 2 mobil lah nyana. Begitu 2 mobil sampai di lewat Cipali aya nu nelpon salah satu keluarga mendadak maot. Akhirnya eureun 2 mobil nu hiji musyawarah berangkat ke Pekalongan, mobil nu hiji deui balik ka Tasik. Geus sakitu berangkat bae datang ka Pekalongan langsung subuh isuk-isuk kapanggih lah jeung Habib Lutfi. Cek Habib Lutfi, emang siapa yang meninggal sih? Kok nyahoeun? Cak aya nu ngomong saurang-urang aja siapa yang meninggal di Tasik tadi kan 2 mobil atuh langsung bebeja trek eta bisa nyahoeun apan di dieu mah awewe salakina kawin deui ge weru lah iya ge mengkonon lakine wis rarabi maning tertanda ruhani orang jauh
deres mah salaki teu kajawan ku pamajikan main serong salaki teh nyaho lain ranca bango dan jambongo mah biasa tah mah iman di luar nah iya bisa teh nyaho kitu ruhani ya Allah ya Rabb. Lamun kula zaman ngaji ka Abuya Cidahu malam Salasa peuting ngosok maca Yasin ieu keur carita ya keur carita kahebatan Abuya lain kula sok maca Yasin ke tabarok ke wakialah sabisa-bisa bae jakuran teu talar nu katalar bae nya aya juz amma mah beureun baheula mah talar ku ari mah lam yakunil poho tuh kan coba 5 juta ya lam yakunil aya sia mogok bayar sia kaing buku lagi sok ditangtangan tetalar boro-boro lam yakunirnya nama izazul tetalar cencengan hampura kieu geus kolot mah kieu lain geus kolot ti baheula dibaca Yasin dibaca tabarok waqiakeun nu katalar we nu katalar geus ngaji lah di Abuya begitu ngaji di Abuya nyurahnya nak masya Allah eta surahanana daripada orang ngalamun ngaji jauh di mobil maning maca Quran Yasin tabarok waqiah eta teh surat Kahfi wah tah ieu bae cenah du talar mah Quran dibaca ji si mah ka aing mah abah Buya nyahoeun tah aya jelema nu nyahoeun ka ruhani sakumaha tadi geus puguh Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi ketika beres perang aya sahabat anu milu jeung Kangjeng Nabi ngaberesan onta Kangjeng Nabi beresan kendaraan Kangjeng Nabi istirahat setelah istirahat aya anu mana maot jana wah kabeh sahabat nu sejen seuri syahadah cik sahabat nu sejen mati syahid cek nyana bunga amat ku Kangjeng Nabi ditingali lah henteu cek Kangjeng Nabi teu syahadah ih Tuhan ieu kan syahadah lantaran seperti tadi kapanah henteu cek Kangjeng Nabi ngalirik ka luhur henteu langsung ditaros ya Rasulullah di mana letak henteu syahadahna cek Kangjeng Nabi aya 2 selimut nu kunyana ieu gonimah disumputkeun moal dibikeun moal dikumpulkeun jadi ieu pamalingan 2 selimut barang ditingali bener ya 2 selimut lamun 2 selimut bae ngahalangan kana kasyahadahan atuh kok masih ieu sabaraha puluh karung nu dipaling kunyana ya Allah ya Rabbi ha ieu ya Masya Allah karim aya sahabat ahlu sufah maut begitu maut dibuka sarungna di dia aya sadinar di dia cek Kangjeng Nabi kai ye seuneu neraka sadinar bae jadi seuneu neraka lantarannya na bebeja nama fakir bebeja nama miskin tapi ternyata aya harta nu disumputkeun lain disungut lain di hati teu jadi ahli sorga tuh kau mau model saya nunjuk malah segitu pokoknya mah surga yang jadi surga ya Allah tah ya aya jelema anu geus puguh Kangjeng Rasul mah Kangjeng Nabi mah geus hese jaritakeun apal saya ti zamanun berarti kan ditempokeun ku Gusti Allah hijab teh dibuka saya ti zamanun ala ummati bakal datang hiji masa terhadap umat kaula di antarana yuhibbunal hayat wa yuhibbunal maut resep jasa kahirup embung jasa kapaeh ke di akhir zaman mah resep jasa hirup embung paeh sehingga ku resep-resepna hirup embung paeh embung berjuang nu ngaran nyekel senjata tidak perang ngalawan musuh Allah ngaluhurkeun agama Allah embung sebab besi paeh ketika nyaritakeun tentang agama embung nyaritakeun nu bener besi ditewak besi paeh engke di akhir zaman mah kiai ustad santri geus puguh pamarentah embung paeh ge paeh teh embung lantaran ieu kaminahan hirup di alam dunia teh resep kana dunia embung kana paeh Kangjeng Nabi nyaritakeun sayati zamanun ala ummati yuhibbunal hayat wa yuhibbunal maut
boro-boro kita perang, kita berjuang, boro-boro kita masantren hungkul ge ulah aya sakola masantren hungkul embung besi teh hirup embung santri cereknya teh lain jelema santri mah setengah jelema ulah mondok engke kumaha ka dituna hese dagang hese jadi pejabat hese dan lain-lain sebagainya ku resep-resepna hirup datangkan nu bener dipake ka embung mantak lamun aya urang lanca bango mondok disengsirikeun ku urang dieu deuk naon sia mondok ih teu budak teu boga wawasan padahal mah santri mah wawasanana leuwih ti pejabat leuwih ti mahasiswa leuwih ti sagala atuh pasti mahasiswa mah palingnya nyaritakeun wawasan dunia kumaha politik kumaha ekonomi santri mah kumaha ngajembat di jembatan shiratal mustaqim geus lain urusan dunia deui santri mah tuh kumaha caritana engke di jero kubur masyaallah karim kumaha caritana dan kumaha caritana engke setelah maut eta lain wawasan teh jadi lamun Kangjeng Rasul mah geus jelas para syuhada geus jelas Sidina Umar Sidina Abu Bakar lamun urang nyaritakeun kaistimewaana tentang ruhani apa haleun atuh lamun Sidina Utsman kadatangan tamu assalamualaikum waalaikumsalam Sidina Utsman senyum aya keneh nu zinah cenah cek manehana saat ieu nu zinah zina naon ya Tuhan zinah mata eta tamu teh tadi di jalan tas neuleuan awewe aya awewe dideuleu aya awewe dideuleu kan zinah mata ngaranna kaambeun ku Sidina Utsman lah kaambeun lamun ieu ngazaman jeung Sidina Utsman geus kieu bae ngaranna teu kuat sagera ieu si jelema apa lain sih sagera jeung monyet teh bauan ieu sagera ieu bau jelema maksiat kan bau teh ya lamun para aulia Allah urang nyaritakeun Syekh Abdul Qadir geus jauhan sakumaha tadi muhtadi seorang manusia biasa-biasa apaleun ternyata horeganan diurus ruhanina sedengkeun awak urang nu diciptakeun ku Gusti Allah jadi jelema sote aya ruhan ketika ruhna keluar awak urang geus lain ruh deui lain awak lain jelema deui mayit disebutna bangke disebutna roh urangna berhadapan jeung Sang Maha Pencipta awak urangna dibawa ke kuburan teu saha dibawa ke kuburan cenah ieu mah presiden bawa ke kuburan cenah ieu mah menteri bawa ke kuburan kubur anakna ge anakna nitah di kubur bae cenah ieu mah jenderal kubur cenah ieu mah kapten kubur cenah ieu mah kiai kubur bae cenah ieu mah haji pengen dibalangkeun dikubur baik nu teh dikubur kabeh nu kuari siap dan jenderal nu kuari siap dan kolonel nu kuari siap dan lantaran letnan haehnyana anak buahna nu nincakannya ayeuna di abuya di kiai di mama maut muridna nu nincakan kuburanana ngan teu can cahaya atuh paeh ge ari anu sok ibadah mah lantaran paeh teh didamba-damba paeh teh sebab deuk istirahat di jero kubur ngeunaheun paeh teh teu salat teu puasa teu zakat geus teu ngaji deui hirup di jero kubur menikmati hasil ibadah ngeunaheun tuh nyaho nya alhamdulillah daek isukan paeh mah ngaji cenah alhamdulillah geus diheula batunya penipu ya coba orenganan aya paranti nah awak kurang lamun sehat ngeunah dahar asli rarasanana asli lamun sehat ketika orang dibere jeruk amis asli berarti sehat ketika orang dibere semur amis ngeunah sehat lantaran dibere orang anggur amis sehat normal lah ngeunah ketika dibere gering ulah gering parah sari awan bere jeruk mulai guys aduh bere sambal jangan bunuh aing tuh iya be nyeri huntu ya nyeri huntu geus sabulan teh cager-cager
masa sih nyeri untuk sabulan jadi lo kayak di mana ge paling 2-3 selesai iya mas sabulan encan cager-cager iya teh berarti SMS ti malaikat Israel nu sebenarnya mah geus SMS awak kurang ketika sehat ngadahar naon bae ngeunah ternyata horeng ruh ge ketika sehat baca Quran betah baca zikir betah suasa sholawat betah babacaan betah lamun ruhanina sehat sakumaha jasad lamun teu sehat teu geunah barang dahar jeung nginum kitu kene ruh urang dibere maca Quran karaksa ayat doang haju heuai bae. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilal aziz. Sadaqallahul azim. Barang dari TV aja sajam 2 jam kuat. Berarti ruhna gering ya ruhna teu daekeun barang dahar. Masya Allah salawat 4444. Oh memeh berangkat 444 atuh masih kene seri 44 masih kene. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tunjina bihi min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bihi jami'al wa tutahhirna min wa tarfa'una min khairat akarang sabalik doang geus ngalentuk atuh ieu mah lamun dibere 100 paeh jeung magosna ruhani lah berarti gering ruhani na gering. Masya Allah karim lamun waliullah teureun-eureun maca sholawat zikir teureun-eureun zikir jeung maca sholawat teh lantaran lazat ngeunaheun nikmat. Masya Allah kurang menyaritakeun nikmat urang mah kana kadaharan para aulia Allah para sholihin nikmat mun maca Quran ngeunaheun lain cara tadi maca Quran aong-aongan lain tengah peuting jam 3 nu tadi ge masalah jang syiar narik-narik supaya orang bisa sekali-sekali sok gerak bae urang dieu jang ngeunaheun teh soraan ri urang mana sih geus kawin tak encan baju nanyakeun gitu bae kan atuh sanajan geus kawin ge kakarak hiji mah masalah tuh nah ikan carita jam 3 buka Quran baca sorangan tuh eureun sampai jam 4 terus ke masjid seger awak seger roh seger. Masya Allah cuman cerita doang kan orang makos gitu paksakeun coba kepeting coba ngajajal tilu hudang langsung maca Quran emang aya hurupan eueus ieu geus langsung kieu ngagebleng Quran ganti lain Quran ganti mata tojos ruhani legering. Masya Allah nementak lamun di torikoh mah ya perkumpulan para murid khusus temenangka iluan kuno segen aya nu nanya kiai kok bisa teu ilu bae kami ulah kok bisa ulah sih kitu amat ulah lantaran nanya deui moal kuat nu matak diulah teh moal kuat ya zikir lagi kan sampai 10.000 tadi zikir 100 mereka adalah terus goyang illallah nu digigir kula bae illallah kula geus boga rasa ini udah kudu dibodem ya illallah karang 100 geus illallah asal 200 geus soraan atiga calangap terus 200 lah oh 300 diimpus nu bantak ulah ge sok aya jelema hayang milu ulah
di perkumpulan-perkumpulan khusus teu meunang milu lain diulah nanaon boal kuat sebabna ruhanina gering keneh. Nah ibu lamun teh mah ieu awak gering ka dokter, ruhani gering teu pernah ka dokter. Wayana nu teu kuat maca Quran, embung maca Quran, teu kuat zikir, embung zikir, teu kuat maca salat, embung maca salat. Berarti ruhna gering. Bawa ka husada insani suka. Bawa. Waalaikumsalam. Dari mana nih? Ranca Bango. Siapa nama? Saya Sarwiti. Sakit apa Sarwiti? Ini saya kalau baca Quran kagak mau aja, Dok. Hah? Iya, baca Quran kagak mau, ngantuk aja, terus dikit juga sama. Ini saya mau berobat. Ini mah harus ke Grogol sakieunan saya. Lain jurusan sakieu. Ya Allah ya Rabb. Nah, iyalah ruhani Masya Allah. Mantak kisah Kikil Balkhi. Kikil Balkhi nyarita dina Naswaihul Ibad. Talabna khomsan fawajadnaha fi khomsin. Kaulan neangan 5 perkara, ternyata kepanggih di 5 perkara. Talabna tarkadzunub, kaula neangan supaya ninggalkeun dosa, supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana. Ternyata fawajadna kaula duha, kula manggihan di salat duha. Ternyata lamun orang sering sholat duha sekali, 2 kali, 3 kali, poe, sepoe, 2 poe, terus we. Setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah. Embung nu ngaran teu salat. Sageus salat embung teu berjamaah. Eta balukar tina salat duha. Bakal diberengeunahkeun geura ge. Eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balkhi. Nginaheun sakira ternyata tina hasil duha ngawarung, mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna. Anu balanja Masya Allah eta ngeungkeuy ngahutang kabeh. Henteu siapa tuh inget ka bangkrut bae sih. Henteu lamun tani Masya Allah subur tanina. Ieu berkat salat duha eta nu kos kararatina mah geus biasa, tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub, embung urang ngalaksanakeun dosa. Bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1. Nomor kedua, talabna bi'al kubur, kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan. Fawajadna, ternyata aku kula kafangi fi sholatil lail, salat tengah peuting, tahajud. Begitu salat tahajud, Allah kula loba-loba jeung urang Ranca Bango mah 2 rakaat bae. 4 besi gering. 2 bae 2. Daripada engke gering dibawa ka mantri kunaon saya mabok tahajud sakieu. 2 bae. Sholli salat tahajud rakaatain lillahi ta'ala. Allah syaratna sare heula. Syaratna sare heula sanajan sakrajep. Lamun hayang salat penting tapi can sare cenah kiai, witir 11 rakaat. Witir geus cenah kiai, ibadah mah biasa, salat hajat. Salat hajat ge geus cenah kiai, salat tasbih ngomong doang geus ya. Keur dongeng doang, keur dongeng. Geus di mana? Nyaho ngaran teh nyaho rupa salat tasbih. Nah, mun can sare salat mun geus sare tahajud. Sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat. Nah, engke ketika diasupkeun ke jero kubur Masya Allah cak batur ieu kubur teh poek ternyata caang nanya Ki Basurudin nanya ke malaikat kok ieu caang amat. Oh ieu tahajud. Masya Allah begitu aja pede paeh kan poek yana nanya ke malaikat cenah caang iraha maneh tahajud. Kula sok tahajud cenah ieu penting teh ya. Wal penting tahajud. Tahajud teh karena Allah apa karena karung?
kajahoan kan aya kerna-kernaan lillahi ta'ala. Masya Allah, lamun urang tahajudna 2 rakaat taruhlah 10 watt, lamun 4 rakaat tadi 5 watt, kuari 10 watt, lamun kuari gedep rakaat wah 20 watt. Masya Allah, lamun urang bisa 10 rakaat 100 watt. Waduh, cah jero kubur teh kapanggih ku kisah kigil bakli fawajadna fi sholatil lail, saang kubur teh kapanggih dina salat tahajud. Mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat bae. Kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu ya alhamdulillah ngaji pendi tahajud. Barang tahajud sare deui subuh korban jam 7. Ai tahajud lah tahajud, ai subuh qoboan. Usolli fardhu subuh qoboan. Ieu teh beres tadi. Aya jelema nu kos kieu nya. Nah ieu syakikil balki nyaritakeun pawajadna fi sholatil lail. Ya Allah ya Rabb. Talabna su'ala munkari wa nakir. Kaula neangan pisalameteun jang pertanyaan malaikat munkar nakir. Tingali ku kaula pagawean. Ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an. Kapanggih ku kula horenganan jang ngajawab pertanyaan soal munkar nakir adalah maca Quran. Ya Allah ya Rabb, lamun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nya mah tamat Quran teh beurang satamatan penting satamatan. Hese ngomongkeunana tak kos kitu mah. Kabelah dieuna nyana salat 2 rakaat tahajud, usolli sunat tahajud di rakaatin. Allahu akbar. Rakaat awal ti alif lam mim datang ka surat kahfi. Rakaat kedua ti surat kahfi datang ka qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah karim. Kabelah dieuna sarakaat satamatan 2 rakaat satamatan. Kata si kubangun ngukur nanya kumaha macana urang lamun keur sajuz setengah jam benu lambat setengah jam berarti lamun hayang tamat sabaraha jam ngaji cepet atuh diajak kan angel setengah juz sajuz teh ya 5 gitu ngaranna setengah jam kuari 30 juz cepet sabaraha jam 15 tahun nu bener sih hitung coba bener kok iya bisa rakaat sakuran 2 rakaat sakuran deui alamna nu beda horeganan alam teh karasa ku urang mah alam kieu alam syariat di alam luar syariat mah eueuh ieu berang peti jam nganclok ke alam eta seperti kos gitu aya kene kuari ge nu seperti gitu teh aya kene kiamat lamun nu kos gitu anu kos kubaca na kiai eta anu lamun hayang ka Mekahna dideketkeun teu ngalengkah salengkah mantak jangan gilir ge teh kudu naik mobil atuh jangan gilir nu ngora dideketkeun ngalengkah ka dinya. Nah, nyaho-nyaho mandi bae geus dinu kolot. Blon tah jelema nu kos kitunya. Tah ieu. Oreganan maca Quran, maca Quran eta teh kajahoan ku kutubul aulia Syakikil Balqi ngajelaskeun nyana geus nempo ka jelema-jelema ahli Quran. Eta ditanya ku malaikat munkar nakirna babarieun jasa. Allah geus teh hese. Jawab ahli Quran. Jelema talar Quran, setelah talar Quran ustad geus talar Quran kebelah dieuna jadi calo. Quran teu dibaca jadi calo tanah. Quran teu dibaca 10 tahun nyana nyaloan akhirna Quran poho. Boleh bejakeun. Begitu poho nya bebeja ka kula kiai aduh cenah kula ieu talar Quran aju. Kula nyalo 10 tahun akhirna sugih henteu Quran poho cek cenah ieu
kukula rada dicarekan talar deui awas ya lamun sampaikan ka paeh haju ieu Quran can katalar siksa sekolah Hafizul Quran silaka lamun datang ka paeh henteu kembali deui teu kudu dicaritakeun hadisna atuh langsung we nyana balik ka mana alar deui Quran dimulayan deui terus encan kaburu katalar maot jelema teh maot bae salat kubur di tukangan imah wasiatna menang meureunan sataun tirkah eta tanah teh dek dibagikeun pamajikan anak nah laporan ka kula ieu daek nu meulina asal kuburanna pindahkeun kumaha ge pindahkeun geus kuburan maka ditu ka wakaf digali Masya Allah eta awakna dampal eueuh dagingan engke bitis datang ka tuur aya tuur eueuh dagingan ka dieu encelok-encelokan belah dieu eueuh dagingan belah beuteung aya saeutik belah tukang ka dieu eueuh dagingan tah eta Hafizul Quran nu poho disiksa ulah nyaritakeun jelema nu beleger loba jasa ketika digali kuburanna beleger padahal jelema bodoh ikhlas waktu ibadahna geus lain saeutik tah makos kitu mah loba aya jelema kiai beledegan kiaina wah hebat jasa begitu maot bau mayitna ge lamun urang Abu Yadahlan ketika maot guru abah guru urang sararea nu waniin kan mandiat nungguan abah begitu abah datang karak di pandian nu bantak teu wani kunaon seungitna luar biasa Masya Allah seungit aya kiai tilu kiai nu ngundang kula encan di pandian bau encan di pandian geus bau kula nanya ieu pagaweana salian tingnyai naon sih orenganan ngeridit-ngeriditkeun atau pan dia mah nya ngeridit atuh geus ka bae mah geus pokokna teu bisa kuku bae teh mah teu tanggung jawab geus pokokna seperti eta ya Allah ya Rabb lamun guru kula di Garut geus hese nyaritakeunana seungit jadi kubur memeh nage kula nyana hayang di pandian memeh maot hayang di wuduan kukula di isangan di pandian di wuduan terus dibaringkeun bebeja ka kula lamun aya nu salam ulah dijawabnya bener anu assalamualaikum kadenge kula di luhur kasur nyana nu ngajawab salam bisa nyaho kitu itu teh lila maot lah ngeunaheun ningali seungit sababaraha kiai seungit tapi asa sababaraha kiai bau tah nu ngahalal-halalkeun bangsa duit bank riba terserah endek mangga bae endek heheg bae cuman seperti eta tah urang garon bakal maot bakal paeh kiai bae geus kos kitu komo si ieu geus teu kudu jaretakeun dia kuarina ge geus kaambe bisa maot geus kaambe atuh kumaha dengan tak kukula diajak ka mamana ge pamajikan tilok nanyakeun tilok naon tilok sugan telepon pamajikan kiai aya salaki nya tilok kanyana tilok deui geus dianggap paeh heula orangnya lain paeh jelemana paeh tanah lah pokoknya mah gitu dicak pamajikan geus mangpaatna aja nomor kahiji nomor kadua mantak maca Quran kade ibu si kade aduh cenah geus kaburu teu bisa ja baheula mah teu belajar naon bisa kuari bisa cenah kulhu Quran keneh geus baca kulhu saloba-lobana ulah kurang ti 200.000 jadi atakah eta kulhu jelema anu maca kulhu sampikeun ka 200.000 haram awakna ka neraka deuk kumaha coba cak Kangjeng Nabi eta maca ti kuari kulhu Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan make batu hiji Qul huwallahu 200.000 200 batu bisa pakai ngabangun imah eta nomor ka hiji guys nomor kedua nomor katilu hiji tadi ka naon kitu ngaranna nomor ka hiji neangan naon tadi nomor ka hiji salat duha neangan tarka dzunub nomor kedua dia al kubur nomor katilu soal munkar nakir maca Quran nomor kaopat talabna ubur sirat kaulan neangan supaya lancar di jembatan siratal mustaqim
neangan pagawean kaditu ternyata fawajadna isaum wasodaqoh kapanggih di puasa jeung sedekah. Ya Allah ya Rabbi, jelema anu sok puasa di luar Ramadan Senin Kemis komo terus-terusan puasa tapi lillahi ta'ala ulah hayang nanaon aya nu sok puasa tuh aing 40 poe puasa mana golok pantas puasa saya juga golok. Nah, itu lain puasa nu kos kitu puasa karena Allah. Ayo 7 penting puasa bae. Beh bukan lagi cabai rawit. Beh pohara jasa sek puasa naon sih hebat amat. Puasa masan sarwiti aing goblok ceuk. Sarwiti ditanya nyiduhan ka aing. Ayo poterkeun ku aing sia tasbih. Ya Allah, atuh lain puasa kos kitu lain. Ya sarwiti mah teu kudu puasaan ku aing mah. Bawakeun mobil beat motor. Dah sia kosok jasa bisa maca beat segala naon beat. Masya Allah. Tapi kadang-kadang aja sih awewe tadi dibawakan mobil yang bung baik tapi begitu diputarkan Izqala Yusuf deh Masya Allah mana Kang Pendi. Emang enak aduh abdi rindu jajan aja mana Kang Pendi mana jajan jangan keluar pede teh horenganan make bata beger bae sia ngaganggu aing bae. Ya Allah ya Rabbi. Nah iya ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kabeh urang bakal ngajembat justru ngajembat teh orang ayeuna urang kuari keur aya dina jembatan Siratal Mustaqim kuari ngajembatna anu kuari sering sedekah nu kuari sering puasa eta ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim. Nah Masya Allah aya anu sakilatan kos kilat datang ke surga aya anu kos manuk plek langsung datang aya anu kos kuda sak datang ke surga aya anu lumpat plek aya anu lempang aya anu ngesot tapi tetep bae datang aya anu kakara ke salengka dua leka gejebur iya jalan ke gejebur bagus dari awal waduh keadaan udah kumaha tuh sedekah. Masya Allah can nyorang kulang ngadenge di pondok anu ngaluarkeun zakat di saya jadi pengen jajan malah mah zakat batur dicokotan. Aya jelema ngahadiahkeun kipas di masjid. Masya Allah maot tiis di jero kuburna kan ditanya begitu ditanya maca Quran sok ieu tiis daun ieu tiis teh maneh baheula ngajariakeun kipas di masjid. Masya Allah hanjakal teu ase cekna teh aduh ya kieu mah ieu kipas-kipas anu kuari dinikmati di masjid tah kuari maneh nu tiisna. Masya Allah alhamdulillah cek tiis kan sedekah ya dak jelema ya Allah ya Rabb Mang Haji kula ieu can dahar ti kamari ya tah bere tah aduh dulur kula ge ieu teh sararusa tah dibere tuh batur anu kesempit hatena kemudian dibere jembar hatena ngenyebrang di jembatan Siratal Mustaqim na babari datang Haji Pendi Haji kula ti kamari can dahar saha ye tu lain dahar sia tidak kuat aja lagi dibere di ada ini kadang waing tidak sehatan waing ya ini jelema hirup mah ya sing hadis ya datang ke situ dahar berarti kan kudu usaha jelema kan keur lapar dibere nasehat lapar mah bere sangu lain nasehat nyana geus kieu bae ya tukang nyekelan batu mana ya ku aing aya sia ku aing sia diwawalkeun sia ku aing. Masya Allah jelema butuh dahar bere dahar nasehatna jelema butuh ilmu bere ilmu nasehatna jelema hayang kawin bere awewe nasehatna. Nah iya aya jahe kemudian hayang kawin bere lalaki eta ngaranna nasehat siap siap hayang atuh anu hayang awewe kemudian nyana nya pamajikan geus ngusir.
Ayeuna sehat lain ceramah nu asli mah kumaha kebutuhan Masya Allah Karim. Nah ieu uburi sirat kapanggih ku kisah kikil barki ternyata 2 hiji puasa nomor kedua sedekah. Sebab eta adalah sarana pamereti Allah jang nyalametkeun urang. Ketika urang jadi jelema sugih, kiai mah meureun zikir penting teh, kiai mah maca Quran, santri mah meureunana sholawatan, aing mah sakiayana lah, aing mah endeup ngagunakeun sarana nu aya ti Gusti Allah dititipan harta. Nah, petakeun ku urang parkir miskin mana yatim piatu, masjid mana nu can anggeus, tetangga mana anu butuh, ya Allah pondok pesantren mana tuh pan ieu mah aya masjid ge anu datang maji ieu keramik dan can bejakeun ka masyarakat sok geura saha anu siap karo kemang Haji Panderi tuh panjeun mah tuh atuh masyarakat geus beres kabeh aya kene kakurang maji aya kurang mangsa 10 meter kan coba nu sejen heula sejen hendak beres leuwih duitna leuwih ieu mah Haji kadegan duitna basa tokoh masyarakat kos gitu. Nah lamun tadi jelema mere kipas ai prak di pondok papan kipas leungit barang diteliti barang diteliti si eta nu nyokotna. Ya Allah laporan ka kula kiai kumaha cenah naon abatur makan jariah kipas ieu mah ku Haji Pendi can dicokot atuh teu aneh boro-boro kipas kotak masjid ge pan laleung geus tailah si hade ya si hade nomor kaopat baca Quran jang soal munkar nakir jelas tamati kisah kikil balki nomor kaopat ka tilu nomor kaopatna ieu sedekah jeung puasa orang teu kuat sedekahna tiis bakalna di jero kubur teh urang loba sedekah teh ya Allah ya Rabbi di jero kubur ngeunaheun tiis nanya orang ke malaikat aya titisan di kipas aya tiis nu ieu tiis sa ieu ngabungahkeun fakir miskin Masya Allah ieu nu pohara jasa tiisna tatangga ieu pohara jasa aya tiis pohara amat kahandap-handap tiis ieu keramik masjid ya Allah ya Rabbi gunakeun jasa sedekah kelancar di jembatan Shiratal Mustaqim kalima tolabna zilal arsy abdi neangan iiuh aras ke di akhirat urang kepan dikumpulkeun di mahsyar kiamat baas sudang ti kubur berangkat kabeh ka mahsyar panon pengan sadepa sakieu deuk kumaha sakieu langit kaopat panas engke mangan sakieu satangtung panas aya nu kesang teh liput aya nu kesang datang ka mata nu kesang datang ka irung nu kesang datang ka sungut nu kesang datang tergantung kumaha amal-amalna masing-masing panas tah engke aya anu seuseurean we batur mah kapanasan nya mah kieu malah meneangan rokok di Samsu aya rokok we jadi sia nayakeun rokok di akhirat pabrik lagi sareueuh emang aya naon tenang batur kapanasan ku ieu teu cak sapanas dan teh tenang ya Allah ya Rabbi ku geunaheun orang kapanggih ka iuhan zilul arsy teh ku kisah kikil balkhi kapanggih ku anjeunna talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras jang ngiuhan jaga di mahsyar ternyata fawajadnahu kukula kapanggih iiuh tersebut horenganan tina zuhud tina ulah patiresep kana dunia tayu mah hese jasa ieu mah boro-boro pangkat dolein kiai-kiai gersep jasa kana dunia waharat nah ieu terakhir supaya direnungkan ku urang ulah pati resep teuing boga mah pamere Allah hese ditahan jeung ditolak tetapi talukna hate terhadap dunia ieu nu kudu diarahan nu mantak jadi kiai tapi ieu ngaleungit-ngaleungitkeun resepna nu hese ge Masya Allah mantak
kula geus sababaraha kali ngomong ge kula geus teu dibere teu resep ye ngaji kieu teh dibere teh lillahi taala nu sababaraha urang ulah nu dititipan ulah ieu ka dieu ge geus embung aya anu matang puluh jadi 60 ku embung aya nu 100 jadi 115 7 jadi 15 ku embung sebenarnya mah ieu mun bisa mah embung dan kula inget ka Abah Haji Sukari keur hirupna jeung sajabana ieu mah dorong doa bae barang datang ka dieu ieu mah lain matang puluh mah kos muludan berarti keluarga nu teu nyahoeun ieu kunaon muludan ieu kan matang puluh mah tuh urang we ngariung tek terus berkat we sabakul kan beres tuh hari geus ieu mah deuk kumaha keberkatanan ieu mah jalobaan ngan merenganan jelema di dieu ge meureun hayang ngaji tah sakumaha tadi tah nya bukakeun mata hate urang saenggeus bukakeun pelakeun gerak cinta urang ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belah dieuna pelakeun ahli-ahli Allah di jero hate sebab eta lah anu ngajadikeun cukang lantaran kasalametan urang. Petunjuk anu tadi lain sambarangan awak urang supaya sehat gering saeutik bawa ka mantri ka dokter ruhani urang ge sehatkeun ketika ruhani urang gering maka kudu didatangkeun ka ahli ruhani supaya urang ngresep salat lamun para aulia Allah salat teu eureun-eureun para solihin salat teu eureun-eureun maca Quran ngunyem bae di mana bae komo nu talar Quran bladieuna nu zikir maca sholawat ruhanina meureunanan sehat ketika awak urang ruhani urang teu sehat tanyakeun ka diri urang beu meureun loba jasa panyakitan roh urang teh ketika kaluar ti awak urang khuruj ani ruh maut ngaranna roh urang anu tadina bersih kuari dangkal lantaran loba karesep jeung nuturkeun hawa nafsu berhadapan jeung Gusti Allah na bakal teu ditarima ku Gusti Allah. Iyalah anu bahan jadi renungan geus ulah ngarenungkeun saha anu bakal jadi presiden, ulah ngarenungkeun saha anu bakal jadi menteri, ulah ngarenungkeun saha anu bakal jadi gubernur, ulah ngarenungkeun saha anu bakal jadi bupati, ulah ngarenungkeun kumaha dan kumaha urusan batur. Renungkeun diri urang ketika urang maot bisa tah henteu ngajawab pertanyaan munkar nakir. Ketika urang maot sempit apa lega sih kuburan urang. Ketika urang maot nu datang malaikat amal kasep apa goreng sih engke berhadapan jeung urang. Ketika urang maot di jero kubur nu aya nu dibikeun ka urang naimul qabri apa azabul qabri. Seperti etalah renungan analah geus bae ka batur mah batur bae anu jadi inohong. Ja urang geus sababaraha kali ganti presiden urang mah kieu-kieu bae. Ketika batur jadi presiden sugan urang ranca bango haju di Sararumbang ya henteu. Ketika batur jadi presiden sugan atuh ieu sawah ngabagusan ngagorengan kumaha urang keneh bae. Maning kembali dinya namanya urang mah urang salametkeun diri urang ulah terkontaminasi ku urusan-urusan koskara itu. Yuk urang babarengan menuju ilahi lempengkeun hate urang tauhid urang ka Gusti Allah belajar resep ibadah ka Gusti Allah sebab loba jasa carita adu di mautan ku Gusti Allah ngadadak komo lamun urang nyaritakeun palu lain ngadadak deh berjamaah ribuan mah ribuan jelema per detik ieu masih kena disangsikeun jelema di jero na paeh apa encan sebab jeritan-jeritan kuari makin kadenge jeritan-jeritan nu kuari katimbun tade makin kadenge jeritan-jeritan dahsyat luar biasa. Maka dipertanyakan itu maut apa encan sih di jero jelema teh dipertanyakan kuari teh terus dahsyat teh jeritan-jerit nu geus kaluar orok nu geus kaluar ibu-ibu seorang ustad geus kaluar kuari nyaritakeun di jero teh can pararae sedengkeun kuari teh geus dijadikeun monumen moal digali keputusan pemerintah setempat teh kumaha coba jelema di jero uyak-uyakan keneh siksa Allah. Nah ieu mah keur carita urang mau nyaritakeun kunaon jeung kunaon geus nyaraho kabeh
geus ulah nyaritakeun eta mendingan renungkeun diri urang mun aing isuk paeh amal aing nu mana nu bakal ditarima ku Gusti Allah sakitu bae. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yuk urang doakeun Abah Haji Sukari mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, ditarima amal ibadahna, dilegakeun jeung dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Dulur urang, bapak urang, emak urang, kumna ahli-ahli di dieu khususna umumna nu haladir di dieu, bapak urang, dulur urang nu geus marot, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dicaangkeun di kuburanana, dilegakeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang nu can maot mudah-mudahan husnul khotimah. Mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.